si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana we ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa deui patepang lawung dina acara nu matuh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka genepna. Ieu carita dongeng Si Getih karangan yasana Kang Rudiansah di Palih Garut. Atuh ngarah teu nyangkolong kana waktos, sumanggah sadacan dikawitan kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Langkung saya lamun di like, di komen, sareng di share anu saseueur-seueurna. Kalintang bingah nu taya pawadana, bingah Amar Watasuta, bingah kagiri-giri lamun masuk dipangeserkeun pang nu pang seueur-seueurna. Ngarah langkung seueur anu ngiring ngabandungan ieu dongengna. Atuh sumangga ngarah teu nyangkolong tingana waktos, urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carita dongeng Si Getih bagian anu kagenep. Tumpak dungdung. Kartiwa ngareret ka Sekarwati bari pok nyarita. Mundur ka tukang sakedik Sekarwati. Ku akang kapaksa ye. Si Abah Lojar teh kahayangna kudu diladenan. Bisi tuluy panasaran keteh. Sok, geura mundur heula Sekarwati. Mohon, mangga Kang Kartiwa. Nanging kahade akang kada waspada. Bilih kumaha onam dekat tinggal mah eta. Bah Lojar teh lain jalma sembarangan, Kakang. Nya mohon, siap Sekarwati. Nuhun pisan. Woi, ngadon ngobrol si laing mah ditangtang ijen ku dewek teh ha. Asok Kartiwa. Geura tembongkeun pangarti si laing teh deuleu. Ketrukeun sakabe pangabisa. Urang tarung patutunggalan jeung dewek ayeuna. Ayo geura maju. Ceuk Bah Lojar. Geus teu sabareun sigana mah. Manehna yang geura ijen jajaten tertarung ngalawan Kartiwa. Bah Lojar atuh anu kedah ti heula maju mah bah. Kuring mah budak ngora, asa teu pantes. Lamun mah kuring mihulaan kolot anu maju bah, bisi disebutkeun kurang tata krama. Hade lamun kitu mah. Tada ieu Kartiwa, serangan ti dewek. Ulah sambatkan iaya jeung ulah nyalahkeun sasaha lamun masih. Ieu mangrupakeun poe panungtungan pikeun Antika deuleu. Nempo matahari keluar di tempatna. Rasakeun Kartiwa ya. Iya. Corelat. Jeleng. Bah Lojar langsung harita ngacorelat luncat. Maju narajang ka Kartiwa ku jurus anu munggaran dina jurus heulang manglayang. Sedengkeun Kartiwa harita rada ngaranjuk kaget. Sabab tetela panarajang anu jadi lawana. Tebakan angin mungguh ngandung tanaga anu sakitu rosana. Harita Bah Lojar maju narajang ngarah kana cangkengna Kartiwa. Atuh sakilat pisan Kartiwa manehanana ngagiwarkeun awakna ka kenca jeung ka katuhu. Corelat jeleng huk hiuk wuk hiuk. Bah Lojar terus ngarangseg ku panarajang harita teh. Leungeunna butbet jika nu hirup kabeh. Rek langsung meupeuh kana dua puhut celina Kartiwa. Tapi Kartiwa teu galider jeung teu balanga.
manehana gancang nakis jeung ngapendung kana panarajang. Atu-atuk nama sapasang leungeun bantrok kakuatan tenaga lapisan lewat leungeun masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Hiak siu tek plak tes ketuk tes ketuk tes panggieung cari jeug panggieung hegak. Bahlojar ngahegak ngatur napasna bari awakna ngabangkieung mundur ka tukang hampir 4 lengkana kadorong ku tenaga lapisan anu jadi lawan. Pok kadenge Kartiwa cumarita, kumaha abah? Abah ripu kitu eta napas bah. Aduh, geus kolot mah padahal mah bah kajen keneh diuk gerah. Dina kursi bari ngadahar ulen dibarengan ku cikopi ngeunah gerah bah. Daripada urang tarung bah, hawa tos kuring mah bah, abah teh sakitu geus kolotna. Lantaran ayeuna mah abah teh kayan geus kolot, kuring karunya ka Abah Lojar teh bah. Sakumaha hebatna oge ilmu abah anu kacangking ku abah tetep we napas abah jeung tanaga abah teh geus lemah bah. Nganggap remeh teuing Andika ka dewek ha. Ulah nganggap remeh ageun Kartiwa. Karak ge sakali ngamitian deuleu geus sombong jeung adigung kitu Andika ha. Ulah wa kagede hate deuleu anjeun Kartiwa. Si lain can tangtu bisa ngelehkeun dewek. Ih, ari si abah lain kitu kuring mah bah, karunya we kuring mah eta napas abah kot karenghosan kitu atuh bah, jiga rek hosos pae bah. Ayeuna lamun masuk abah keukeuh maksakeun dirinya engke abah bisa beakeun napas bah, ngulahek di tengah jalan bah. Ulah kena-kena maneh ngora keneh Kartiwa. Anggap remeh teuing kana tanaga dewek dah. Rasakeun deui sia ye. Dewek boga siku-siku bakal jadi tumbal pikeun diri Andika. Rasakeun sia Kartiwa. Heuh. Iya. Curela, celeng, kolebat. Bah Lonjar manehanana bener-bener penasaran. Hayang ngabuktikeun dirina bakal mampu ngelehkeun Kartiwa salaku jago ngora anu can lila makalangan di dunia kajawaraan. Sok sanajan ari dina hatena mah ngaku Bah Lanjar teh memang dirina geus kolot, babari capek, lemah napasna. Bah Lonjar harita katempo maju narajang pikeun kadua kalina ngagunakeun siku-siku pakarang andalanana. Tapi Kartiwa henteu yeuh ngarasa salempang nya oge dirina ngahaja teu ngagunakeun bedog si getih pakarang saktina. Sabab ku Kartiwa oge memang geus bisa kaukur nepi ka mana tahapan ajen pangartin nu jadi lawanna mangsa keur ijen jajaten. Harita Bah Lonjar narajang ngagunakeun siku-sikuna ngarah kana kekemplonganna Kartiwa. Wuk hiu atuh sakila Kartiwa manehanana ngarendekeun awakna ka hareup. Atuh siku-siku teh nyamos kadar angin. Wuk hiu plos plos. Sabatan siku-sikuna Bah Lonjar munggu hese keunana kana sasaran. Sabab jirimna Kartiwa munggu linghas nakeranan lantaran Kartiwa kiwari ngagunakeun jurus ilmu tapak langit. Katara jirim Kartiwa nama, tapi waktu ditarajang kudu jadi musuh. Eta badan Kartiwa langsung ngaleungit tina teutepanana saking ku cepet-cepetna gerakan Kartiwa. Yak syuk las. Katempo harita Bah Lonjar rungah ringeuh ngilikan di mana ayana nu jadi lawan. Pok kadenge cumarita montong sok luluncatan we wungkul deuleuh bangsat. Ayo gerayonan deui panarajang dewek buktikeun saha di antara urang duaan anu leuwih unggul. Ceuk Bah Lonjar bari sorana mimiti peura
marengan karena gerakanana anu miti kenor jeung napasna geus hese diatur. Sedengkeun anu lalajeu harita mah ngadon jarempe saurang oge teu aya anu wanian cumarita. Panona teu sirikna teu kicep-kicep jeung dibrel-brel. Bakating ku hayang ningali-ningalina kanu keur tarung ijen jajaten. Tapi anu aya ngadon lalieur tatampohanana sabab pugu KBG memang jalma bariasa wungkul. Teu ngalarti kana ilmu silat jauh beda jeung Sekarwati anu sarua masagi ku pangarti. Matak nempokeun anu keur tarung teh pikeun Sekarwati mah biasa wae henteu lieur kawas anu sejen. Corelat jeleng harita balonjar ngacoret ngagajeleng deui muru ke arah Kartiwa. Kartiwa sakilat dina jurus mega langitna sia siu nalika siku-siku milik nabah lonjar ngarah kana dadana. Sakilat pisan Kartiwa ngacorelat ngajaul ka luhur anu ngalamparankeun panarajang. Tiba lonjar ngeplos nyamos kana angin siak siu corelat plos. Nalika Kartiwa masih kene aya di luhur di awang-awang sakilat Kartiwa ngagerakeun kadua leungeunna rek ngetig kana pundukna Ki Lonjar. Tapi balonjar gancang nyadar kana kaayaan sakilat. Eta dua siku-siku anu aya dina leungeunna dipake ngabendung panarajang Kartiwa. Atuh antuk nama bentrok kekuatan pikeun anu sabaraha kalina geus teu bisa dipodah deui. Hiya siu kolebat getruk des getruk des kadenge pating gardugna bantrok siku-siku balonjar jeung tulangna Kartiwa anu ngalantarankeun balonjar awakna ngajarijeg mundur ka tukang. Bari napasna meh-mehan beak geus teu bisa ngarenghap deui harita teh geus ngek-ngekan. Sakilat pisan Kartiwa cergeden geus mancu dina tangtunganana bari neuteup seukeut ka balonjar anu keur ngahegak ngatur napasna geus meh-mehan bengek beakeun napas. Nyadar kana kaayaan balonjar harita corela jeleng. Balonjar harita jol mundur ka tukang muru tempat anu kosong. Bari napasna tembong beki renghos hese ngamekan. Kesang badag kesang leutik ngaragajag sawak awak tur dibarengan ku tuur anu nyoroncot. Aduh lulus dewek kambuh deui penyakit dewek. Kamu dari penyakit dewek Kartiwa. Ngap. Cukup Kartiwa cukup. Ayeuna dewek eleh jajaten ku selaing dulu ngaku eleh. Kitu ceuk balonjar. Geus teu mikirkeun deui ka era, pikeun terus ngaku eleh jajaten ku Kartiwa. Sok sanajan harita teh loba jalma anu keur narampokeun di eta patempatan. Untung we abah kaburu nyerah mah bah. Tapi lamun seuk abah bieu tuluy maksakeun diri, pasti abah bakal beakeun napas jeung tanaga bah. Ngajurah roke teh bah luhur lemah bah. Walon Kartiwa bari mesem. Bener Kartiwa bener. Dewek poho euy. Tadi can minum heula obat dewek. Ngap asma dewek kamu deui Kartiwa. Maka kulantaran kitu kulang ngaku eleh kitu ceuk balonjar. Atuh harita warga panggeus sipil lemburan anu nyaksian kana tarung ijen jajatena Kartiwa ngalawan balonjar patinggal lecok cumarita. Wah nyaan euy poe ayeuna mah pintonan teh rame kacida euy. Dua rintahan kahiji debus baba cingkai
Tapi kaburiak tak kabur ayeuna urang tas nyakseni tarung ijen jajatena si saya itu tuh nungora teh Kartiwa ngalawan si Abah Lonjar euy. Aduh anu resep kieu euy. Aki-aki ngalawan budak ngor atuh puguh we mau potah si Abah teh heueuh nya Sarjang. Eta jalma ngaran Kartiwa meni kasep kitu nya Ujang. Lamun masuk ece ngora kene pasti digerowan ku ece dah. Baku hari si ece nunung mah hari ningali anu kasep-kasep teh sok hejo mata. Kali-kali mah naksir teh ka kuring atuh ce. Kuring oge masih kene bujang, masih kene herang, masih kene kuat eta na ka. Pikeun ngabuciai mah sanggup lah sabar roda oge. Nah rek gebrek limus rek ente sendok atau gerem nilem siap na ce. Yeay bung teuing ece mah kudu naksir ku batur salamur membung bari gelut oge teu bisa hayang sote ece mah hayang kanu ngora bari bisa tarung tuh kos anu ngora itu tuh kos Jang Kartiwa geus tuh geus galikeun tuh tinggal itu Balonjar geus sasalaman jeung Kartiwa tuh jeung Sekarwati di tuh sasalaman tuh geus pada alakur deui sigana mah ayeuna mah ieu ieu ayeuna mah urang balik we asarna oge geus rengse euy. Heueuh atuh ayo lumayan debusna oge geus kalabur anu tarung geus rengse ayo balik ayo. Ayo balik ke balik. Harita warga pangeus si pilemburan mah geus kitu teh langsung buriak barali anu nyesangan ukur tinggal tiluan Balonjar jeung Kartiwa katut Sekarwati. Kadengi harita Balonjar anu keur cumarita. Hampura kuring Kartiwa geus wani ngajak ija ten ka Andika tadi hampura nya dihampura pisan bah ku kuring bah nya kitu sabalikna bah kuring oge dihampura kuring budak ngora tos lancang ka Abah kuring jeung ieu adik kuring ulah kirang dihapunten ku abahnya bah. Puguh anu salah mah jelas Abah ieu teh lain ilahing Kartiwa jeung si Nyai. Abah bat wani nangtang ijen ka Ujang tadi najan sadar Abah geus hengker tanaga jeung kurang napas tapi ari Jang Kartiwa jeung Nyai Sekarwati teh ti mana asalna ieu teh jeung sabenerna mah Abah oge lain urang dieu sabenerna mah tapi Abah mah urang jati gede ceuk Balonjar sikepna robah ayeuna mah jadi leuleuy nyebutna ge Ujang Nyai Kasep teh gitu soleh menak jingo. Gening Abah teh horeng teh orang jati gede nya tapi panginten bah ti wewengkon mah jati gede teh bah nya bener jauh pisan Kartiwa ti jati gede ka ieu pelemburan memang jauh jarakna ngan ari Abah mah lantaran jalmana resep ngablu nya geus kolot jadi geus teu karasa we jauh teh da tuman ablu-abluan kitu tah ni eungap we da teh Kartiwa. Harita Kartiwa nempo Balonjar nyekel we dadana jiga nu eungapeun gancang harita Kartiwa nyepeng kana dadana Balonjar langsung nyalurkeun tanaga lapisanana disalurkeun kana dadana Balonjar teu sakara-kara harita Balonjar anu geus ngekan teh harita jadi cager deui sakumaha bihara-bihari. Ayeuna mah geus ngeunaheun Kartiwa euy ngomong teh geus lancar deui ayeuna mah aduh ngeunaheun tuh naon Kartiwa ya Abah geus sehat deui ayeuna mah
kulantaran abah geus sehat deui nya abah rek amitan we ka Kartiwa jeung ka si Nyai ieu teh. Ke ari Kartiwa jeung si Nyaina, si Nyai Sekarwati rek terus ka mana ieu teh? Bah Lonjar harita nanya ka Kartiwa jeung ka Sekarwati, pok kadenge Kartiwa anu nembalan. Ieu teh kuring teh nya rek leumpang we nuturkeun indung suku kuring mah bah. Atuh lamun abah rek mangkat deui heula nya sok we bah, da kuring ge teh rek nuturkeun deui lumamba bah. Oh nya atuh. Geus kitu mah nya sekali deui hampur abahnya. Abah geus wani-wani nangtang ije jajaten ka Kartiwa. Nya kitu deui ka si Nyaina nya. Ayeuna abah pamit. Abah rek mulang heula ka Jati Gede. Ayo Kartiwa ditinggalkeun nya ku abah. Atuh geus kitu mah Bah Lonjar harita ninggalkeun eta patempatan. Nya kitu deui Kartiwa katut Sekarwati. Maranehanna oge pada nuluykeun lampahna. Saterusna Kartiwa jeung Sekarwati terus neruskeun deui lumampahna. Bareng jeung Bah Lonjar anu sarua geus indit ngajorelat tinggalkeun eta patempatan. Kartiwa leumpangna ngarendeng duaan jeung Sekarwati. Saliwat mah bet jiga kabogo we Kartiwa jeung Sekarwati teh pacekel-cekel leungeun. Harita Kartiwa jeung Sekarwati mapai-mapai jalan satapak. Geus asup ka sisi pileuweungan. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug corelat. Celeng, celeng, celeng. Celkedet, celkedet, celkedet. Di lebah tempat anu suni harita jol aya 3 urang jalma pating jorelat. Laluncatan ti balik tatangkalan. Tuluy pancuh nangtung ngahadang kana jajalaneun Kartiwa jeung Sekarwati. Atuh kapaksa Sekarwati jeung Kartiwa ngeureunkeun lengkahna. Bari mancrong ka eta 3 urang jalma anu anyar datang. Tur eta nu 3 urang jalma teh nyaeta nu duaan mah lalaki ngora bari parantes tur jarangkung dadeg pangadegna. Sedengkeun anu saurang deui mah awewe ngora geulis rupa. Nangtung di tengah diapit ku 2 lalaki ngora bari karasep. Tuluy ka tempo anu awewe maju salengka ka hareup. Pok ngomong ditujukeun ka Kartiwa jeung ka Sekarwati. Bari jeung neuteup seukeut nakeranan. Bagea. Ieu kaula ngawonohkeun diri. Kaula nu katelah mayang sakti. Atuh ieu nu duaan teh ulah kaget. Sabab ieu anu duaan mangrupakeun salaki dewek euy. Anu nangtung di kenca katelana Jayakasta. Anu belah katuhu katelana Jigarba. Jeung kuring tiluan pangna ngahadang aranjeun duaan teh sabab memang ngahaja. Di antara anjeun duaan memang aya anu keur disembarakeun. Nyatana anjeun pisan Jajaka. Jeung kuring apal yen ngaran anjeun teh nyaeta Kartiwa anu ngabogaan bedog si getih. Jeung anjeun anu bikang katelah Sekarwati. Bener teh? Nempo caritaan seperti kitu ti jalma anu ngahadangna Kartiwa jeung Sekarwati tembong silih teuteup. Pok kadenge cumarita. Di mana kitu aran dikatiluan teh? Sekarwati harita anu ngomong. Kuring tiluan teh nyaeta ti paguron sabuk inten. Sarta kuring tiluan lunta memang geus ti kamari mula. Pikeun neangan jajakan ngaran Kartiwa. Horeng teh panggih di patempatan. Jayakasta anu harita ngajawab disambung ku Aji Garba anu sorana agem. Jeung sanggeus panggih mah siga ayeuna di dieu. Geus pasti kuring tiluan bakal ngajajal pangartian Dika sekaligus merenan nyawa Dika Kartiwa.
Sekarwati ngadengi caritaan jalma anu ngaran Aji Garba seperti kitu. Jadi kahudang oge amarahna pok kadengi cumarita. Oh, nyahan sok atuh. Teu nanaon. Ari aranjeun tiluan hayang ngajajal pangarti. Lanceuk kuring mah. Mayang sakti. Ngan anu leuwih hadena deui. Kumaha lamun kuring ayeuna menta hiji lawan, pikeun diri kuring ngajajal pangartina. Jeung anjeun mah hei, mayang sakti. Mahiwal ti batur. Ngan hiji awewe boga dua salaki. Biasa kamalinaan, hei, mayang sakti. Hah? Turutan atuh Sekarwati. Ulangan ukur lalaki wungkul anu bisa nyandung teh. Berdalan kuring oge pangawakan awewe. Sarua we hayang atuh nyandung mah. Boga salaki dua. Jeung deui hansok we. Teu naon. Ayeuna urang bagi lawan ngarah adil. Sok kadinya Kang Aji Garba. Lawan tah si Sekarwati. Keun ayeuna meureunnan bagian abdi jeung Kang Jaya Kasta anu bakal ngareupan kartiwa mah. Kitu ceuk mayang sakti nitah ka Aji Garba supaya nyanghareupan Sekarwati anu memang hayang ngilu tarung. Pok Aji Garba nembalan. Mangga Nyai, akang mah nuturkeun we kumaha Nyai. Atuh ayeuna ku Nyai mayang sakti dibere jatah pikeun ngalawanan Sekarwati. Nya siap akang mah. Hayu ah Sekarwati, juang tarung jeung akang euy. Hade lamun kitu mah. Tuturkeun kuring ayeuna Aji Garba. Hop, hiya. Corelat celeng. Sekarwati harita manehanana miheulaan luncat muruh ka tempat anu kosong anu rada lega. Dituturkeun ku Aji Garba anu jirimna sarua terus ngajorelat luncat nuturkeun jirimna Sekarwati sarta nangtung pahareup-hareup. Sret. Aji Garba langsung nyabut sabuk intenna anu melit dina cangkeng warna hideung anu ngagurilap seukeut. Geura saya ga diri Andika Sekarwati. Ieu sabuk inten teh baris jadi bukti yen Andika bakal eleh jajaten ku diri akang. Hayo geura saya ga diri. Ulah wa kalau bang ngomong Andika Aji Garba. Hayang disebut akang sagarupa ku dewek. Leh, cih. Sok. Ayeuna mah urang buktikeun heula. Saha anu kira-kirana bakal unggul? Mangsangke urang dua ijen jajaten. Tembal Sekarwati bari seret. Sekarwati oge sarua harita terus nyabut pakarang andalanana nyaeta keris pusaka naga geni anu kiwari baris digunakeun ku Sekarwati anu munggaran. Pok kadenge Sekarwati cumarita. Sok geura maju Aji Garba. Hayo, geura maju Aji Garba. Ceuk Sekarwati nitah gancang maju ke Aji Garba. Atuh Aji Garba anu ditangtang jeung dititah teh heula narajang harita langsung ngajorowo. Awas ieu Sekarwati, ieu sabuk inten lamun segeuna kana sirah jalema tangtu eta sirah bakal bujrat pabulantakan pucat deuleu. Rasakeun ieu. Heup. Hieu. Corelat gajeleng. Aji Garba langsung harita jerimna ngacorelat luncat maju narajang ka Sekarwati dibarengan ku sorana anu ngagerau handaruan jeung ngahiukeun sabuk intenna anu sakapeung leuleus kadang heuras jeung seukeut teu beda ti mata pedang we. Tapi Sekarwati teu cicingkeun nyaho dirina ditarajang ku Aji Garba rek disabat ku sabuk intenna. Harita Sekarwati gancang manehanana mapag panarajang lawana ku kerisna bari jirimna terus jujorelatan antara gurilapna sabuk inten Aji Garba. Sakapeung kadenge sora pating balentrang pakarang seukeut anu diarado. Tapi di
Dina nalika kayan keur kitu ujug-ujug. Eleuh. Waktos nak kabujeng seep wadia balad ate official. Keun atunya isuk pageto insyaallah urang lajengkeun deui ieu carita si Getih. Hayu ah.